Cek. Cek Haji. Tos lebaran pasti tos di imah dulur. Nya Cek Haji, abi teh tos di imah dulur abi. Ngan tadi ka imah teh arareuweuh Cek Haji. Allah biasa eta mah Cek. Karena Ece mah jelema pengangguran. Jadi dulur Ece mah malas panggil jeung Ece. Matak areuweuh di imah. Ah, mana mungkin Cek Haji. Teu percaya Ece. Biasana dulur nu miskin mah mali pandang. Nu dipandang mah dulur anu berduit Cek. Piraku. Terus nah atuh Cek Haji make jeung aya di dieu. Nah Cek Haji teh kadulur Cek Haji kitu. Haji ge pasti dulur Cek Haji, tapi di arimahna areuweuh. Oh, jelemana Cek Haji? Boa-boa Cek Haji termasuk dulur anu miskin oge. Sembarangan duir maneh mah. Tuh tempo Mas Cek Haji. Oh, jangan-jangan Cek Haji termasuk kategori tukang pamer, dulur nu sok tukang pamer. Ya atuh Cek, kan ieu teh lebaran, iraha deui dek pamer. Selagi kumpul kabeh. Astagfirullah, emang cocok. Pantesan atuh dulur-dulur Cek Haji arwah di imah. Da Cek Haji mah henteu cocok asuka imah dulur Cek Haji. Da Cek Haji mah tukang pamer, cocokna di luar saja. Contohna Cek Haji. Nice.